Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi di channel YouTube dina channel Edmond Dinamara. Utamina ngantos kanus kana dongeng Sunda tanapi ngadangkeun dongeng Sunda nu digarap ku Sim Kuring Mang Dinamara nya. Saha bae di mana bae alamatna wargi. Bo istri atanapi pameget nya nu sepuhna di lebat negeri Indonesia oge di luar negeri nya. Saha bae kitu tah. Kumadar ramang wargi sadayana pamugi bae sarehatnya wargi. Sehat jasmanina, sehat rohanina, atuh digambirkeun rezekina oge ditebikeun balaina. Aya dina rahmat sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiarap ku Sim Kuring siang kalian wengi. Wargi anu nuju ngantos-ngantos sarita Sunda dina judul Sikulup. Dina dinten ieu wargi nyaeta bagian anu ka-13 nya wargi. Bagian anu ka-13 ya. Dina bagian anu ka-12 urang masih nyarioskeun Sikulup anu nuju ngadangkeun riwayat bapana nyaeta Mang Itok teh anu parantos daya dikieuna lah anggapan masyarakat tos pupus we harita didugikeun anakku atau nabi diriwayatkeun anakku Bang Lebe. Da tetep Sikulup mah lebah dieu mah manehna hayang papanggih cenah jeung anu jadi bapana. Kumagi pernah nembongan teh nya wargi kitu tah ka Sikulup nuju miwarang maridkeun pakaianna Sikulup. Da kumaha jeung nah ieu carita wargi sadayana mangga Widijeng ngadangkeun bae lah sok canaos ieu mangrupikeun dongeng tanapi cerita Sunda tiasa ngajandelkeun randong Bang Brahmana. Mangga urang kawitan Sikulup bagian nu ka-13. Nya teu naon atuh ari kitu mah uing rek percaya lah kana caritaan mamang gitu Mang nya. Tapi uing mah tetep hayang tepung jeung nu jadi bapa. Lantaran uing ngarasa yakin isuk page teh uing bakal tepung jeung Pak Itok jeung deui uing yakin bapa teh aya keneh di kieuna. Kitu tah Mang Lebe. Ceuk Sikulup bari unggut-unggutan. Panonna toleh neuteup ka Mang Lebe, atulang Mang Lebe harita ngahuleung bakat ku kaget. Lantaran teteh lah caritaan Sikulup teh asa mustahil cenah. Tapi Mang Lebe teu wani ngabantah kana caritaan Sikulup teh. Sabab dangtu moal aya gunana malah pok nyarita leuleuy pisan. Jang Kulup lamun ujang boga ngapan kitu eta mah hak ujangnya. Mang mah moal bisa ngabantah jeung moal bisa nambahan kayakinan. Sagala rupana gumantung kana kayakinan ujang ieu mah nya. Ngan ayeuna Mang rek nanya lamun kaayaan geus kieu rek kumaha karep ujang teh. Ceuk Mang Lebe bari neuteup ka Sikulup, gancang Sikulup ngajawab tegas pisan. Mang Lebe maksud kuring mah enak kieu. Anu ngaran Aki Somad anu ku uing arek diteangan ku sorangan nya. Mang Lebe Mang Ucin jeung Mbah Aok teu kudu nepungan Aki Somad. Uing hayang neangan pangawaruh hasil pengalaman sorangan. Embung menang batur jeung embung menang mare batur. Sagarupa ilmu pangawaruh hayang menang panalungtikan sorangan Mang. Serta nya kealaman ku sorangan tah. Kalayan rasa pahit rasa pahit jeung peheurna teh ku sorangan kitu tah. Taku jalaran kitu tangtu bakal leuwih ka harti sarta karasa mangpaatna ku sorangan. Tah lamun bener bakal karasa benerna atuh lamun meureunan salah bakal karasa salahna. Tah kitu pamagsudan kuring Mang Lebe. Kitu ceuk Sikulup harita tegas pisan. Oh kitunya syukur atuh ujang ari boga niat kitu mah. Tapi iraha ujang rek mangkat teh. Mang perlu nyaho ikana waktuna ieu jang. Kitu ceuk Mang Lebe semu anu kaget pisan. Perkara inditna uing oge engkewe lah rek engke saresna pagawean di sawah nurutan Mang Lebe lantaran ayeuna mah uing teh boga keneh pagawean. Boga pagawean naon ujang teh atuh itah. Cik Mang bejaan jang. Ieu mah rahasia teh Mang Lebe. Wayahna we Mang Lebe mah moal dibejaan. Geuneuh lah tong hayang nyaho da moal aya gunana keur Mang Lebe mah ieu teh.
nya teu nanaon ujang. Naonnya mangamual maksa tanya. Ayeuna atuh kieu jang kulub. Bila nih Mang Ucin kitu deui ka Baok, ieu riungan teh urang cukupkeun nepi ka dieu bae nya. Hasilna ieu riungan geus sararea geges kanyahoan, jadi teu kudu dibalikan deui. Ngan anu tetela maksud urang anu bakal nepungan ka Aki Somade nya kapaksa dibatalkeun ieu teh. Nah, lantaran jang kulub teu satujueun kana rencana urang. Jadi ayeuna mah urang bubar we lah, yuk urang baralik we lah. Kitu ceuk Mang Lebe bari jung nangtung sanggeus pamitan ka Bilani buriak sadaya bubar pada mulang ka imahna masing-masing. Mang Lebe harita jeung Mang Ucin katut Baok. Baralikna bari mawa pikiraneun dina perkara si kulub. Lantaran tetela jiga-jiga kembangna lalakon anyar. Sararea ngarasa salempang, sok sieun isuk pageto bakal aya kajadian anu teu dipiharep. Tapi boh Mang Lebe, boh Mang Ucin kitu di Baok henteu bisa ngahalangan kana kahayangna si kulub teh. Kari ngadaguan kumaha behna we lah pokona mah. Rek nungguan geletuk batuna kecebur caina. Cag urang tunda heula kaayaan di Cihanjuang, si kulub jeung Bilani jeung Mang Lebe sabaraha kanca engke ge bakal kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di hiji tempat anu katelah Cukang Pasir. Ngaran Cukang Pasir teh lain ngaran lembur tapi ngaran hiji palataran anu ngahubungkeun dua pasir. Di eta tempat aya jalan satapak anu lidig pisan, bubuhan sok loba anu ngaliwat. Nyadina waktu harita kaayaan teh poek pisan kawantu tengah peuting anu ngan dicaangan ku cahaya bentang wungkul. Dina kaayaan kitu aya dua jalma nu keur laleumpang bangendung sepisan, lamun ti beurang mah tangtu bakal katempo paromana jiga nu keheul. Bari leumpang teh pok anu leumpang ti tukang nyarita. Jaka eureun heula euy. Ceuk anu tukang bari ngalenghoy, anu disebut Jaka pok ngajawab bari ngarandeg. Ulah eureun di dieu tuh her, sieun euy lah. Antara nurutkeun papatah bapa dewek mah di dieu teh liliwatan maung siluman, unggal malam Jumaah sok aya maung anu ngaliwat euy. Tah jadi kulantaran kitu nya wayahna we lah, capek saeutik mah yuk. Urang maju di her lah. Engke di belah tengah urang eureun. Ceuk Jaka bari ngareret ka baturna nu ngaran Oher, malapok si Oher nyarita deui. Ih, sieun teuing euy. Aduh. Nama tuh gancangan numpangna ah. Kitu cenah ceuk si Oher bari terus leumpang deui. Manehna teu wani loba carita di dinya, bisinya aya maung siluman ngaliwat. Atuh beral duanana arindit deui, malah leumpangna jadi gancang, kacape mah teu dirasa. Lantaran kasurung ku rasa sieun teh. Heuleut sawatara waktu atuh srog garita duanana tarepi ka hiji memunggang, kaayaan di dinya rada negla lantaran teu loba tatangkalan. Atuh rada caang di dinya mah, lain caang pisan tapi ngan saukurang remeng. Jadi kacaangan ku cahaya bentang anu baranang di langit teh. Palebah batu gede, reg hijaka teh ngarandeg, gek diuk dina batu bari nyarita ka si Oher. Tadi dia euy eureuna her lah. Mulai nanangon di dia mah, engko capek dewe ge teh deui. Aduh. Ieu tuur mah digasa. Coblok euy lamun geus ngalaman mah kitu tah. Cenah ceuk si Jaka bari seuri sarta ngusapan bitisna. Atuh gek si Oher ge diuk dina batu gigireun Jaka, pok nyarita semung anu humban deuar. Kak, nyaho rek kajadian ke mah dewek ke moal milu tadi teh euy. Jadi kakara dewek mah umur-umuran ieu manggi katugeunah kawas kieu ya. Anak jauh-jauh di Jugjug, angga-angga di teang. Ari geus nepi manggi wirang euy. Aduh. Mangkaning lain wirang leutik-leutik ya. Ieu mah wirang di kolong catang euy. Nya gedenya panjang. Maneh ge anu kitu teh mah maneh ayo ngajak ka Cihanjuang. Jadi weh ngalaman kieu sirah buncunut papakean bau tah goblok dia tah. Ceuk si Oher bari ngusapan tarangna. Diukna harita sila tutug jiga nu bingung pisan. Hari maneh bet epes meer. Jam make atuh sakitu mah euy. Hitung-hitung nambahan pangalaman. Da dewek ge ari keuheulna mah nataku. Tapi dalah di kumaha da nasib urang keurna asapan.
Geus wae lah ulah mikiran perkara sialna tapi urang teh ye kudu mikir pikeun neangan manusana anu geus campelak ka urang tah. Terus urang kudu mikir kumaha carana tah supaya bisa maleskan nyeri ka eta jalma. Sanajan dheweke kasida teu ngeunahna manggi kajadian tadi teh. Lantaran dheweke sarua saumur nyunyuhun hulu anu ieu euy. Kakara ayeuna nganjang kabikang manggi wiwirang euy. Jawab si Jaka bari ngusapan danna. Taksiran geus keur meper amarahna sangkan teu ngagolak teuing dina dadana. Sabab manehna ge sarua ngarasa wirang deui. Jeung keheul kanu geus ngaheureuyan ka manehna. Ari si Oher pok nyarita deui. Heeh bener Kak. Urang teh kudu mikir ayeuna mah jadi ulah bolos rong teuing lah rek liar teh. Kahiji kudu asak hitungan, kadua kudu boga andalan dina widang ilmu bela diri supaya di mana ayeuna naon bisa ngalawan. Ari kawas ayeuna pan wiwirang urang teh. Coba pikir euy kumaneh Kak. Moalnya balik ti bikang kaayaan rampoh poe kieu. Awak mujudun jiga nu eleh gelut. Apan teu ngeunah kana hatena kaayaan kieu teh. Ih nyapugu dewek atuh teu ngeunah. Tapi da di kumaha da ayeuna mah geus kajadian kieu ieu teh euy. Paling-paling ge mikiran ka hareup meureun. Nya kitulah. Tapi mikiran ka hareup teh kudu ngaji heula kana kajadian nu geus kaalaman. Lantaran tina pangalaman teh bakal timbul rupa-rupa naon ilmu nya pikeun nambahan luang urang. Tapi geus lah ulah waka mikiran hal eta. Ayeuna mah dewek rek nanya ka maneh yeuh. Ari anak Mang Ucin teh saha teh ngaranna? Ceuk si Oher bari ngararet ka Jaka nu ditanya pok ngajawab. Alus ngaranna teh Her euy. Akur jeung rupana ambis budi bear marahmai jeung murah seuri deui. Ngaranna teh Utari eta teh anu nyari tur matak narik kana ati. Aduh eta mah Her. Seurina teh matak neundeuleueun euy. Ngomongna matak dedengeun. Serana anu salimpu mending ngagalindeng. Jawab Jaka hari teh bari kumerot neurian siduh. Beungeut Nyi Utari kumalangkang dina kongkolak panonna. Maklum budak ngora masuk lempeu Yuni babari lempes ku anu herang-herang teh. Maneh masuk kalaka ka mana wae ditanya teh. Geun heula nu kitu mah ulah dicaritakeun. Dasar kokoro manggih mulut maneh mah. Kakarang manggih anu kitu ge manikeun geus leeh. Keun ulah wakan dipikiran engke ge tangtu ku dewek dibantuan ngalana. Dewek kang moal woleh bumela kanu jadi sobat. Taina jawab heula pertanyaan dewek euy yeuh. Ari maneh geus sabaraha kali tepung jeung Nyi Utari teh? Cik jawab nu ponok. Geus 2 kali euy jeung tadi heuy. Tapi ari nganjang ka imahna mah kakara tadi na make nanya kitu Her euy. Cuk Jaka marik nanya. Ike heula ulah kata tanya. Dewek baru nyaho heula tah kana kaayaan kikin dewan maneh nu sarangkepna. Sangkan babari ngalakna jeung gampang mikiranana di mana ayeuna naon kawas tadi euy. Sok jawab deui yeuh pertanyaan dewek yeuh. Ari mimiti panggih jeung Nyi Utari iraha tah? Jeung di mana deui? Ari mimiti nama euy basa aya wayang teh di Cianjuang jadi kira-kira 2 minggu nu kaliwat. Kulantaran dewek inget wae kapaksa we ngawani-wani maneh nepungan ka imahna. Tapi aduh sial euy. Sial disampakeun manusia kulang ngajar. Ike heula wawala kaku kulutus. Pertanyaan dewek can beak kabeh yeuh. Sok jawab deui. Ari maneh geus aya nu wawuh ka pamuda Cianjuang? Acan Her euy. Malah nincak ka lembur Cianjuang ge kakara 2 kali jeung tadi. Jadi ieu euy boro-boro aya anu wawuh jeung teu nyaho-nyaho acan dewek mah. Jalma-jalmana ge heueuh teu naon ari can aya nu wawuh mah. Tapi sugane maneh mangi beja euy. Ari pamuda urang Cianjuang anu kaitung pangbangorna saha tah? Geus aya bejana tah wacan tah? Cuk si Oher bani neuteub antem pisan. Tah lamun bejana geus manggih Her. Anu ngadongeng teh bapa dewek. Cek cenah mah anu pangbangorna di lembur salembur Cianjuang teh ngaranna si Kulup. Tah. Tapi da lain pamuda manehna mah kasebutna ge bolon keneh. Umurna lah jauh pisan jeung urang mah. Nurutkeun kira-kira mah moal leuwih ti 14 tahun cenah. Samalah bangorna teh lain kana perkara awewe euy, tapi kana perkara-perkara sejena.
hampir unggal poe nyin kaributan. Aya ngabedahkeun balong batur, aya ngasupan gaang kana celimuning, aya nakolan kokol tengah peuting, ajeng rea-rea dia rupa-rupa kalengeran budak. Tak gitu manggi beja teh ari bujang nu sapantar jeung urang mah teu ngadenge. Nah aya naon make nanyakeun kitu her euy. Teu ngarti dewek mah ieu. Ceuk Jaka malik neuteup ka si Oher, pok si Oher harita nyarita deui. Balat maneh mah geuningan. Apan tadi maneh geus nyebutkeun yen ti mimiti ayeuna mah urang teh kudu mikir kumaha carana sangkan urang bisa nyaho ka jalma anu geus ngawiwirang ka urang. Anu saterusna eta jalma teh kudu ku urang diwarah. Tah kadinya maksud dewek mah, jadi lamun geus nyaho kana kaayaan pamuda urang Cianjuang mah, urang bisa ngira-ngira saha jalmana nu geus kumawani ngaruwag golodog Mang Ucin. Sabab tangtu ieu teh ieu pagawean barudak atawa pamuda nu bangor jeung lenger ieu. Dari nu waras mah moal wani kikituan atuh. Kitu tah maksud dewek maka euy. Piraku kumaneh teu karasa. Kumaha nyerina ragrag tina bang barung kana ranggap. Nyeri dewek mah euy, nyeri pisan. Malah nu nyeri teh lain ngan awak kungkul, tapi nyerep kana hate euy, hate nu nyeri teh euy. Ali maneh naon nu karasana? Wargi sadayana anu wargi mang sadayana dina channel @mangginamara dina YouTube. Istirahatlah sekedap nyawang dina masambungna. Da ka wargi sadayana anu nuju ngadangkeun bu anu sangatna tebihna warginya bu istri pameget gitu di mana bae ayana. Widujeng ngadangkeun wae ieu carita Sunda terlebih dongeng Sunda etang-etang landung pangbrahmana oge ulah hilapnya wargi subscribe-na di antos pisan gitu. Hatur nuhun sataacana. Atuh sakali di ngaturkeun nuhun kanu parantos subscribe anu teu acan di antos pisan nya wargi. Tah atuh carita Sunda dina judul Sikulup teh dinten ieu nyata bagian anu ka-13 wargi. Sumangga atuh urang lajengkeun bae ieu cariosnya dugikeun ka rengsena wargi sadayana dina channel @mangginamara ngadangkeun Mangginamara mang macakeunana. Nu ngarangna Ki Leuksa nya wargi sadayana. Kitu mangga urang lajengkeun. Heeh bener her ku dewek oge karasa euy. Hulu nyeri unu tisusut kena ranggap. Sabab anu panggeulana murag teh hulu euy. Da suku ti Gurawi lah tuh kana Bang Barung. Ari cangking mani asa potong ieu. Lantaran katinggang ku maneh tah aduh. Malah sarua dewek ge anu pangnyerina mah hate euy aduh. Ieu mani asa digerihan tah ku hinis hate dewek teh. Arilas ku diwiwirangna ku manusia tah warah euy. Jawab Jaka bari pepeta huntuna kakarot nahan amarah. Tageding karasa kumaneh ge ka euy. Hal eta teh kudu dipake pecut pikeun kamajuan urang euy. Ti mimiti ayeuna urang kudu hati-hati malah lamun perlu mah nya isuk pageto teh urang teh kudu indit ka Cianjuang. Jadinya urang kudu bisa nyumputkeun diri. Lain nyumputkeun diri dina buni, tapi urang kudu pura-pura kakaranicak kadinya tah. Nu saterusna sabisa-bisa mah nya tah kudu neangan keterangan nu salolobana ngeunaan para pemuda di dinya. Carana mah kumaha engke we lah. Lamun jalma-jalma geus kapanggih nya tah urang kudu mepek balad ieu. Anu saterusna eta manusia teh urang serang we ku sararea. Tah kitu rencana dewek maka euy. Ieu teh pikeun kapentingan maneh nya. Si Oher bari meureupeun dua dampal leungeunna. Bener euy ah. Bener her, dewek satuju pisan tekana eta rencana. Malah lamun perlu mah dewek ge rek minta bantuan ka pamuda urang Cikarancang euy. Sarta rek minta bantuan ka Pak Otong deh. Ceuk Jaka bari ngareret ka si Oher. Oreng Jaka teh anak si Otong anu bareto kungsi Morojin jeung si Sarim teh. Jadi si Oher jeung Jaka teh urang Cikarancang. Ari si Oher pok nyarita deui. Tah bener euy. Kitu ya ayeuna mah lah. Ayolah urang ngeureuyeuh deui lah. Geus tunuh deui kaya yang buru-buru sare ye. Ceuk si Oher bari jung nangtung terus kuliah heula itung-itung miceun tiris. Hayu her ah. Namana teh heula ayeuna mah. Ceuk Jaka bari nangtung atuh geus kitu mah beral duanana arindit deui. Maksudna arek baralik ka Cikarancang.
Iliwir angin peuting nebakan wajah jaka nuker lumaku dina tengah peuting. Arinditna dijajabkeun ku sora-sora jangkrik jeung gaang anu reang. Ari di awang-awang singga yabag si kalong hideung teh. Tunda lampahna si Oher jeung jaka ayeuna urang balik deui ka lembur Cianjuang. Disapra kajadian nareangan si Kulup menang sabaraha poe mah kaya nembur teh jempling teh naon-naon. Si Kulup jadi mindeng ngalamun. Gawena ngan ngahulang bae bari ngajentul nangkep tuur. Pikiranana harita sok kumalayang kanu teu paruguh. Beungeut bapana sok kolebatan bae ngan aya untungna kayaan nembur jadi simpe. Malah bilani ge taya gegerewekan mapatahan si Kulup. Lantaran ayeuna mah tara aya carekeunana. Tapi jadi cicingan si Kulup teh. Matak hariwang anu nempo unggal poe tara incah ti imah gawena ngan hulang jentul bae. Ngan kubilani tara digetrak-getrik. Sok diantep we sakahayangna. Rek kitu rek ieu ge tara diganggu. Sabab teu ngaributkeun oge geus untung si Kulup mah teu ngaributkeun teh. Heuleut sawatara poe dina hiji waktu kurang leuwih jam 11 beurang di Garu Ronda aya sora kohol nu ditokol tarik pisan. Maning ngurulung ketah minuhan lembur. Ngadenge kitu si Kulup anu keur ngajentul maning ngarenjag jeung nangtung pok ngomong sorangan. Na aya nu nakol kohol wayah kieu yeuh. Aya naon nya? Boa-boa aya kaributan yeuh. Aing kudu buru-buru nyaho yeuh ah. Hayang nyaho yeuh. Rek disampeurkeun bisa aya bancang pakeuh. Ceuk si Kulup bari gejlig turun harita ka buruan. Pikiranana ayeuna mah jadi kolotim. Sanajan kaitung budak keneh ge si Kulup teh ari wawanen mah geus gede. Jadi lamun aya nanaon teh sok ngilu pahibut jeung kolot. Sanggeus aya di buruan gedik si Kulup teh indit ngajugjug ka Gardu Ronda. Jadi maksudna rek ngenta katerangan nah aya naon pangnana kol-kohol lain dina waktuna. Barang geus nepi breh teh geus nyampak bah aok, malah nu nakol kokol teh bah aok deui. Adu gancang si Kulup nanya, "Abah, nanaonan kawas budak we tak kalakuan teh bah? Tengah poe ereng-erengan mah teu pantes nakolan kokol, matak hariwang jeung gandeng deui. Ari uing bari to nakolan tengah peuting dicarekan. Eureun bah gandeng ah." Ceuk si Kulup bari ngajegan ulah cangkeng. Parangna molohok ka bah aok nu keur nakolan kokol. Barang ditanya kitu ku si Kulup reg bah aok teh eureum. Panakol kokol harita dijingjing ku leungeun anu katuku. Ret tarita ka si Kulup pok manehna nyarita bari molotot. Aya budak nu teu uyahan ieu teh. Kunaon lampahan teh bet nyanyawanan ka kolot. Cicing atuh budak mah. Budak can nyaho dihitut bau geus bepilueun kana urusan kolot. Alik nyingkas ya sing jauh. Ulin kali itu tuh di sawah ngalaan gaang. Ceuk bah aok bari nunjuk ka luhur. Atuh pok si Kulup teh nyari tadi bari muncarang. Uluh gagabah abah malah lampahan teh kawas si kabayan bae. Ceuk saha uing can nyaho dihitut bau. Ulah ngahina bah pamali ieu teh lah. Kieu-kieu ge uing mah geus apal kana hana caraka. Anu matak pipilueun kana urusan kolot. Jeung di lamun abah nita ulin ka sawah mah ulah nunjuk ka luhur. Sabab di luhur mah sawah. Paling-paling sawah gululug meureun. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, aya budak matanggul teuing. Kami teh kolot Kulup. Geus subisan, geus satuk dauk, geus boga incu. Piraku kudu nurut ka budak pantar maneh Kulup euy. Asa kabina-bina teuing maneh mah. Alik nyingkas sing jauh. Abarek nakolan di kokol yeuh. Ceuk bah aok bari ngulangkeun panakol kapala bah si Kulup jiga anu ngagebahkeun hayam. Ari si Kulup alakah seuri jeung seuri nyakakak seuri jeung seurikeun. Ari abah bet kawas lain kolot wae. Geus bogo abah teh geus kolot, malah lain geus suwisan tapi geus suwis kabeh. Buk abah mah geus teu aya nu hideungan, kabeh ge barodas. Tapi naon salahna lamun nurut ka uing bah. Geus tong nakolan kokol gandeng, mangkaning Aki Sakro keur gering ieu teh. Mana temen gandengeunana? Kumaha lamun Aki Sakro paeh heug diriwanang udag ka abah. Lantaran paehna teh gara-gara digandengan ku abah. Wani abah ngalawan diriwana.
Cuk si kulup bari lajag-lejeg nulak cangkeng atuh haok bah aok teh nyarekan ka si kulup. Masya Allah sia teh kulup nah habat kabina-bina ting kaing teh ulah kitu jalu bisi kawalat eta jeung di bisi ujang teh nyaho pangna abah nakolan kohkol wayah kieu teh maksudna rek ngabejaan ka balarea yen Aki Sahro teh geus maot kitu tah jalu ceuk bah aok bari neuteub ka si kulup. Ari si kulup mani colohok ngadenge jawaban bah aok teh. Teu lapok si kulup nyarita semu bunga. Naon bah? Dedengean teh Aki Sahro geus maot. Alhamdulillah. Hei jalu. Kunaon aya nu maot nyarita kitu? Lain kitu atuh bacaan ari nu maot mah ulah salah jang pamali eta. Har ari abana kudu kumaha bah? Apan bener eta teh? Ceuk si kulup semu kaget. Ari bah aok pok ngajawab. Ari ngadenge aya nu maot mah kudu maca kieu jang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kitu teh babacaan ari aya nu maot mah. Naon bedana jeung nu tadi bah? Ceuk si kulup bari neuteub. Nyebut alhamdulillah mah lamun ujang manggih kabungahan. Heueuh dawing ge manggih kabungahan bah. Naon salahna atuh? Nah, bunga kunaon jang? Asa teu gahar ti ku abah mah. Ulah ngalilieur ka kolot jang pamali teh. Arina naon teh sok ka mana wae? Ceuk bah aok bari rada molotot. Mali bejakeun bah. Bae we lah geura takol dilah eta kokol teh. Sugan teh lain aya nu mangot. Nuhun bah uing di bejaannya. Teu sangka uing bakal manggih kabungahan ieu. Ceuk si kulup bari leos harita teh indit teu ngareret di ka bah aok. Ari bah aok kan bati colohok bae. Satungtung si kulup katempok keneh mah terus bae diteuteub. Sanggeus si kulup teu katempo deui, kakara bah aok kusik terus ngusap beungeutna pok ngomong sorangan jiga nu siwa. Ih, ku teu uyahan eta budak teh nya. Tetela uyah mah tara tees kaluhur. Bapana bangor anakna lenger. Ieu meureun disebut teng manuk teng anak meraku kuncungan teh. Aya kituna ari si kulup. Ceuk bah aok bari koreleng malikeun awakna. Gep leungeun kencana nyekel kana kohkol kalayan teu lobah pikir deui hiuk trong 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 bah aok nakolan di kohkol staker tanagam kakeheulna ka si kulup ditamblokkeun kana kohkol atuh gue kohkol teh mandi gugulayunan narita malah hampir teu sadar bah aok teh dampaleungeunna nepikeun ka pareurus bakat ku tarik-tarikna nakol. Telida burudul loba jalma anu nyalampeurkeun ka bah aok. Malah Mang Ucin jeung Mang Lebe ge sing kurunjung daratang. Sanggeus deukeut ka bah aok pok Mang Lebe nanya. Aya naon ieu teh bah? Aya naon? Aya naon abah? Ieu teh tengah poe ereng-erengan nakolan kohkol. Waktu bedug lohor macan manjing waktu bah. Jeung di lain kohkol garduh nu ditakolna tapi kudu kohkol masjid bah. Ceuk Mang Lebe bari ngadeuketan ka bah aok. Atuh rek bah aok eureun nakolan kohkolna pok ngajawab bari ngareret harita ka Mang Lebe. Wah, Mang Lebe mah cik atuh ulah kawas si kulup lah lambahan teh. Heug nanya teh nu bener. Sakumaha adat kolot, puguh abah teh kakara beres tas nyarekan budak atahwara. Makanya nyebutkeun kawas budak ngalak ka abah teh. Maksudnya kawas budak sagala cenah ka abah teh. Tak lantaran kitu ari Mang Lebe mah da geus kolot jeung waktosna wargi sadayana henteu nyekapannya. Rupina carita Sunda atanapi dongeng Sunda dina judul Si Kulup lah karangan Kiliksa bagian ka 13 dicekapkeun dugikeun ka dieu wargi sadayana pamugi katampi kalayan kabingahan kalayan insyaallah atuh carios kulup bagian anu ka 14 enjingna waktos anu sami urang ngajingkeun di warginya. Oke ka wargi sadayana ulah hilap deui tah subscribe-na nya subscribe-na lah karena channel @Mangdina Mara dina YouTube ieu. Ngaturkeun nuhun kepada atasanana sakali ngaturkeun nuhun wargi sadayana. Insyaallah enjing na waktu sesami urang ngajingkeun ieu dongeng Sunda.
Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.